Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Reja ti kelas 10 MIPA 3 bade ngadongeng anu judulna Reungit Sok Disada Kana Ceuli. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentarana garagah kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindikna. Pakaianana harurung herang ditambah make gelang jeung suweng emas atau perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jelema anu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu jaragana teh sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu ge keur tibra nakar deui. Karayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot, tapi kakarak ge dicopot sabelah. Ratu reungit eta kaburu hudang manten tuluy digorowokan. Eta jelema terus langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jelema angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakawe bangsa reungit kudu nareangan suweng anu dipalang eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema, ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabelahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari sada suweng cenah.